Matak ye si Ibing mah kadang-kadang bingung lemah. Geus beres salat teh ngadoa, ya Allah pasihan abdi rizki nu seueur. Aya tadi teh pan geus, nu tadi mah lain, nu tadi mah warzuqni. Eta teh gara-gara teu ngarti. Nu matak ye si Ibing manitip. Ade-ade, kaula muda, ibu-ibu, bapak-bapak, boga budak, sok sina dialajar. Diajar ilmu agama da eta mah pokok. Tapi saja diajar ilmu agama, urang oge kudu diajar, kudu ngarti kana kamajuan. Diajar atuh bahasa Inggris, diajar atuh teknik, diajar atuh